Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu urang lajengkeun yuk materi pengalaman pribadi anu bagian kedua. Nuliskeun pengalaman. Manfaat nulis pengalaman pribadi. Anu kahiji nyaeta pikeun catetan nu nulisna. Anu kadua pikeun ngabagi pengalaman ka batur. Tah langsung wae ena mah kana diajar nulis pengalaman pribadi. Anu kahiji carana nyaeta tangtukeun jejer atawa tema. Tah sabada kitu tulis bagian-bagian pokok atawa rangkai karanganana. Tah saatos kitu mekarkeun rangkai karanganana. Tah kumaha cenah ai tangtukeun jejer atawa tema? Nyaeta pilih salah sahiji pengalaman pribadi anu paling berkesan. Bisa pengalaman anu pika sediheun, pika bungaheun, pika sebeleun, jeung sajabana. Tah, terus anu kadua nyata tulis bagian-bagian pokok atawa rangkai karanganana. Tujuanna nyaeta pikeun dijadikeun padoman anu bisa dimekarkeun deui jadi sababaraha paragraf teh anu katilu. Tah, eta teh mangrupa kajadianna naon, saha, naha, iraha, di mana, kumaha kronologis atawa runtuyan kajadianana. Tah, anu katilu mekarkeun rangkai karangan. Nyata jieun hiji karangan dumasar kana rangkai karangan anu tos ditulis samemehna anu tadi. Anu kadua make basa jeung tata basa anu merenah sarta kaharti ku batur. Tah langsung wae anu mah kana contona, misalna jejer pengalaman diajar nabeuh angklung. Rangkai karanganana. Anu kahiji naon tujuanna diajar nabeuh angklung. Terus anu kadua iraha waktuna diajar nabeuh angklung teh. Terus kasaha diajar nabeuh angklung teh. Terus anu kaopat saha bae anu diajar nabeuh angklung teh. Anu kalima di mana tempatna diajar nabeuh angklung teh. Terus kumaha prak-prakanana diajar nabeuh angklung teh. Naha resep atawa henteu diajar nabeuh angklung teh. Naon bae pangalaman salila diajar nabeuh angklung teh. Kumaha kamandang hidup dina prak-prakan nabeuh angklung teh. Tah janten kitu ai rangkai karangan mah patalina jeung 5W hiji H. Anu tadi teh ya naon, iraha, saha, di mana, kumaha, naha gitunya. Tah sabada ditulis rangkai karangan anu mangrupa wangun kalimah pananya nu tadi, tuluy mekarkeun tulis jadi sababaraha paragraf kalayan make basa anu merenah atawa bisa diwuwuhan ku mamanis basa atawa paguneman anu luyu jeung eusi karanganana eusi carita pangalamanana. Tah kitu cara diajar nulis pengalaman pribadi teh. Cara-carana sapertos kitu mugia tiasa nulis pengalaman pribadi kalayan ngagunakeun cara-cara anu tadinya. Tah ayeuna urang teruskeun we kana pangawaruh basana nya. Nyata aya kalimah pananya. Kalimah pananya teh nyata kalimah anu dipake pikeun nanyakeun hal atawa jalma. Dina wangun tinulis kalimah pananya ditungtungan ku tanda tanya. Samemeh neruskeun medar ngeunaan kalimah pananya, urang medar heula ngeunaan kecap pananya. Ari sababna umumna kalimah pananya teu bisa dilepaskeun tina kecap pananya. Kecap pananya teh nyaeta kecap anu dipake pikeun gaganti hal anu ditanyakeun atawa pikeun ngukuhan anu geus dipikanyaho. Kecap pananya dina basa Sunda teh nyaeta. Tah mangga tiasa dibacanya.
Salian tinggal gunakan kecapananya seperti contoh di luhur, aya sababaraha cara deui pikeun ngawangun kalimah pananya. Di antarana, tah mangga dibacanya. Tah sakitu anu tiasa kapihatur ngeunaan materi pengalaman pribadi. Mugia sadayana kahartosnya, mugia oge materi ieu manfaat kanggo sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.